Hatur nuhun Cenah Ujang. Iya Kang Didin dina judul lagu ganti asih cenanya. Asami cek ieu teh. Kumaha cek Kang Ujang Amor teh. Ieu Jang Karma nya nyanyi. Mohon. Laras. Asugan teh Jang Karma. Iya teh. Padahal alus. Alus cek nu pego mah. Adi tingali Didin. Alhamdulillah. Nuhun aduh ieu Kang Didin. Mohon. Baraya sadayana lain urang teh asa ti karaosnya. Mohon ada sanes. Eta urang manggung ti tadi mun ngaieu hiburan di SMTV ti jam 8 aing tos jam 10. Betah. 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 Komo anu disipatkeun ieu di SM
SMTP anu kasebat ences pisan ya. Asa teh karaos. Tapi urang teh atuh urang sim kuring Kang Ujang Amor selaku pembantu acara. Hatur punten bilih cariosan Kang Ujang Amor kirang merenah. Hapunten namun tapi closing ieu anu terakhir aya keneh lagunya. Aya keneh. Ye, Jang. Aya ieu boga balad di Ciawi daerah Baginda Kang Edward. Kang Edward, kumaha Kang Edward? Edward tukang ngacapi penata musik daya luhur jeung Jati Gede. Sareng Kang Ipok. Oh leres. Sareng Kang Ipok. Kang Edward, aya salam ke Kang Ipok. Kang Edward, oh ngacapina. Pokoknya Kang Edward, tak ayeuna teh isalan tahu. Oh, gitu. Tahuna enak. Di pengkolan Bagina tadi dinya di Desa Bagina. Oh, abis sok langkung kadinya sok beresinang atuh. Heeh, ngaborong tahu. Laros. Biasanya kurang sebenarnya serba tahu. Serba terang sadayana ge. Kurang sebenarnya kitu. Aduh, alah meni. Jang, lain kumaha? Ai sia. Lain kumaha pamajikanana? Mama, cing bapak pangetakeun kopi. Itu mah Kapungkur ngiring uji nyali. Jadi uji nyali rek teu meunang kumaha? Da lain anu sieun jadi jurik nu sieun nu eta. Kang Edward, sareng deui Kang Dedi tiban tal ujeg Jang. Hei, kan ieu aing ngobrol teh. Ulah jeung si itu wae. Dedi apa? Dedi Tibantar Ujeg. Nya, oh Bantar Ujeg. Kana naon tah? Haturan oge. Dedi naon? Oh, Pak Guru Dedi. Pak Dedi. Balad atuh eta mah. Di Bantar Ujeg Pak Dedi. Ayo diajak ngobrol. Wauh wae. Wabuh wae. Disebutkan abdi mau kamari Jang. Leres. Panggil jeung Haji Okai. Wah, wauh. Tahu kene wae. Aing cek Haji Okai teh. Teuing teh nyaho saha. Kang Ujang ngomong-ngomong hilap deui Kapa Oyo nu di Parput Majalengka sareng Papa Kadisna oge da abdi sering ka ditu. Laras wilujeng tah khususna ka urang Majalengka sama Majalengka. Ka Parput Pora Majalengka. Iya, nya nuhun. Lain teh karos rupina kitu Jang. Mohon Ngaetakeun hayang duet lagu euy. lagu naon? Gunung Lingga lah. Gunung Lingga da. Gunung Lingga. Ya. Sip. Sangi. Apal piraku sangyan Bapak Ade Rohana. Sakali deui hatur punten bade amit mundur namun sate acana amit mundur aya lagu pamungkas dina judul lagu Gunung Lingga karya Bapak Ade Rohana. Pamulihan Leres. Yo Gunung Lingga kalem coy. Gunung Lingga wetaneun daya Sumedang luhur ngarung gunung teluntur ka Surwaku di sawang ti belahada anak celah lir ngawang-ngawang jadi papa ningtrimkeun hati nu ingkin. Gunung Lingga gumelar dina sajarah ngajaga karama luluhur Sunda patilasa ingkang Prabu kakasih Taji Malela Raja Munggaran pisan ngahayat Sumedang larang Kocak kakoncara kasauranana in Sumedang in Sumadang nu jadi ngaran
luhur ngarung gunung teluntut kagusur waktu di sawang di belahan dap hanya cadir ngawang-ngawang jadi papais na alam intip kena tinu hingin gunung lingkar gumelar dina sajarah ngajaga kalamat luluhur Sunda patilasan ingkang Prabu si Haji Malela kajang garang pisang mingkeun Sumedang